Iya bulan puasa ya hari kedua. Matakna ya martabak ya loba ya. Jangan batal. Enggak sih batalan mah tadi. Tajil. Comeback teman sekama. Setelah Permintaan maaf lah. sebenarnya itu udah permintaan maaf sih. Iya mah realistis saya karena di Jakarta Miss Pogo menang job aing kan. Realistis di Bandung kan ieu mah kan hanya so gue. YouTube hai kan. Teu menang duit. Teu menang duit mun itu geus jelas kan. Tak ya aing lebih milih di Jakarta. Tapi nu nanyakeun loba. Asli bener Mana Mang Anyun tadi nah geus we urang mah non karena teh ngondang si Dadan Hungkul tah. Mana nanyakeun Anyun. Ih aya lanjut. Tah paling datangkeun lanjutna ieu. Tapi bener mohon maaf lah Kak bodak teman sekama akhirnya aing bisa datang deui lah. Pen kaget. Anjing ayeuna mah aya meja. Selila aing soalnya terakhir pas Thailand pokona mah aing teh. Kursian. Aya kursian ayo. Tapi ditinggali kia-kia kene. Beda. Masih kene euy. Beda dah. Dia ada hayeun ada loba ayeuna mah. Hareun loba. Sponsor geus loba nu asup, kaos tah. Tah ayeuna mah aya Coser Libre. Tah. Casan Libre. El Sastre lo Studio. estudu naon sok artina. El Sastre lo estudu. El Sastre teh sastra. Jalankan sebelum kamu berakti ya eta. Bahasa Meksiko eta. Asli Meksiko. Coser Libre teh naon? Hah? Kebebasan. Kebebasan yang dipilih. Heeh. Eta bener euy. Berarti Perlu kita naon ya, kebebasan. Sastra melalui jalan sastra. Wah. Kade euy ayeuna. Bener, Coser Libre kebebasan yang dipilih melalui jalan sastra. Emang bener. Meureun. Gagal lewat jalan sastra mah berarti mah lewat jalan sutra. Lurus. Jalur ini lain jalan. Berhasil. Ya atur nuhun pisan Ya, Casan Libre tos masihan kaos sareng ieu Ieu kaos aya ya. perhudian. Kayaknya di BW kan tadi dipake euy, engke kowe pake lah. Tuh, iya halus di sana Coser Libre. Kayak linknya lah. Bahanna ge ngeunaheun ieu. Bener. Halus. Cocok jang lebaran mah make ieu tah. Ieu mah kurang dipeuyeum nya jang lebaran. Ini dipoyem. Da asak. Bakal asak teh bukan kabaran teh. Da ieu bertanya kan boga Mang. Ieu mah lamun dipeuyeum beuki alus. Berarti kudu diasupkeun kana beas. Tiga alpukat. Aing jangan pernah ningali sih aya kaos gumading lain. Gak buah. Ieu mah beuki koneng beuki alus. Jika Naon ieu dia, guys? jika non karena teh sepatu kulit geunang Mang. Oh, semakin lila sepatu kulit semakin halus. mun dililakeun semakin halus cenah. Tergantung kulitna heula kan. Mun Nya kan aya oge kulit nu non disebutna teh nu jadi lain kulit eta teh. Sintetis. Sintetis. Sintetis mah henteu. wah buruk sintetis mah. Sintetis para gimana? Mengelupas Lah kan. eta jukut. Ieu kulit kan nu sintetis teh lain jukut hungkul. Kulit sintetis. Terus naon mana tadi muka ieu? Nya jadi meta hesek wae Oh, barukan teh. Karena aing ngerokok wae acan beres. Kopi aya ya namanya. Tapi aya Ongkop ieu halus Tapi teh. tong diiklankeun ieu mah da teu di ieu euy. bener. Oh, Mak Bojaya can asup. Ada disebutkeun Karena aing ngomong Mak Bojaya can asup. acan ieu mah aing beli Padahal sorangan. omsetna Mak Bojaya nya. Kayak aku ka YouTube nu kieu. Wah, padahal mah cincai nya. Asli. Heeh, Sok da urang mah mau pilih-pilih. asli. Padahal kamari eta si Yudi Rapen. Mak Bojaya. Heeh. Satoan we simpan di dieu nya tahun penguin dibuka Mak Bojaya. Coba satahun anjing tah. Kan di kopi sih ya. Satoan. Rek mandi make espresso. Nah, gitu martabak teh. Ieu mah tip ker. Tip kan Tipis koing. Tipis kering, kerontang. Cobaan Bang. nge-gym grame teh tipis kering ting mah. Ieu manehna can bulking. Merada badak. Ya, cobaan Tapi pecenongan di depan teh salah satu martabak yang ngapelan ke imah kolot awewe mau lo ditanya. Bener. Tapi amun uga mana koki kieu tah eta mempertanyakan. naon ditanya kumaha. Pecenongan mah geus aman, maksudnya teh lampu hejo lah istilahna mah moal hebat bener. Pecenongan atawa bulu bakat tunggal. Geus cincah eta. Mau ditanya. Mau ditanya. Damal teh naon? Tapi mun martabak anu gamana koki kieu tah eta loba ditanya eta yakin. Langsung ditanya penghasilan seberapa sebulan. Kan eta mah di tukang plastik ya loba eta mah dus nu kitu teh. Maksudna teu nyieun eta mah we meuli ngahaja nyieun martabak sorangan ge bisa eta mah. Kudu nyablon Heeh, eta mah aya kiloana eta teh anu dus kitu teh, dus martabak. Asbunan.
Tah. Mana? Sok ben aing sok mana cadongan. Aman cing cai. Martabak kan lamun makin ngeunah teh mun di luhurna teh make eta teh non Yasmin non. Nah, Wisman. Wisman, Yasmin. Wisman. Wisman. Agus teh kan? Agus Wisman bener eta mah aya. Di orang mah Wisman teh wisatamin gitu. 700.000 sakaleng saya Aing teh. mereka jadi Wisman weh, jadi ukur berwisata. Oh. Eta teh di kesangna onta Wisman. Tah, ieu teh nyaho. Nah, tiba-tiba tah aing kan Matak nah mah 700.000 jadi onta teh kudu kesangan. Jadi bener Saripati Wisman sok browsing enggak mata tina Wisman. Wisman. Heeh. Eta teh tinu Kesang kesang onta. onta. Saripati onta. Maksudnya teh tina tingali. Matak ences aing mah di bener dina YouTube aya aing teh ningalian. Berarti si onta teh Ngesang ya ngejil. diolahragakeun. Heeh. Ngesang, dicokot kesangna, ting kesang, ting Saripati juga namanya kesangna, mun Saripati kan kesang, sarua. Matangna mahal. Emang mun si Kamal ngesangan berarti eta Saripati Kamal. Amun mentega kan magain mah tina sapi. Tina sapi, lain kesang sapi, mah Saripati sapi. Tinu lemak aing Nya mana. lemak teh kesang, apanan minyak. Lain. Tah, ieu. Tah. Naon tiba-tiba Lemak tah. teh maksudnya urang berkeingat teh kan amun teu berkeingat teh ngasilkeun lemak, mata kalua eta teh tina lemak eta teh. Nya minyak. Sok. Minyak Kesang babi. minyak teh kesang. Nya minyak kesang teh. Beungeut meunah beungeut teh. Jadi Beungeut mah teu eta beda Tah, beda cek jalur lagi, eta geus beda, beungeut ieu. mah eta biasana skincare mun beungeut. Hah, anjing. Ieu tapi mun dina awak eta kesang keinget. Tinggal lanjut mana lieureun ngedengeun. Ali. Oke lah. Katalian hubungan darah tapi keur kieu mah teu euy. Keur kieu mah teu asup. Kumaha caritana eta margarin Wisman. Emang bener. Eta kan tulisanna Belanda eta teh euy. Dina kesang onta sok Nah, tinggal. jawab Arab. Oh, kesang onta. WIJ naon SMAN Wisman eta kan. Belanda berarti kan. Di mana di Belanda aya onta euy. Nyeting pokoknya mah tina kesang onta aing teu apa aya eta nu ngeposting. Tawan-tawanan kudu aya di Belanda itu lu Teuing, WC. tah eta. Oh berarti Berarti. aya oge nganu suplemen kesehatan teh ngan saripati ayam. Kita Kesang ayam, bener eta. Tapi kalau pernah ningali hayam kesangan tuh. Lain dan Jangan pernah, karena pernah. orang teu fokus. Kan pernah deket ke hayam misalnya teh. Tahu mun urang teu deket pisan ka hayam nantinya nya jiga-jiga ka ucing, kan ka hayam mah moal. Hayam lempang seeutik digebahkeun. Ngan aya nu ngukut hayam Ah, mah iya. nepikeun ka di ajak sare. Anya tah coba tanya ge sok kesangna pasti nyaho eta. Kesana Kesang bau hayam. teu. Heeh. pasti bau euy. Hayam kaleo buaya anjir bau geus edan pisan kumaha hayam kesangan. Tapi kesang aya baheula film apa teh? Film kapi ya. Tina kesang eta. Bener berobatna teh. Si Jiwo Tejo film Oh, kapi ya. kafir. Anjing tina ngoprot kesang. Tejo nu ngaku jadi wali. Berarti emang kesang teh emang halus. Ah, anjing pada ngobrolkeun kesang. Ngadahar. Secara ieuna halus berarti nepi ka diklinikeun kan eta kan klinik kesang. Obrolan geus ka Malakarat aya. Ahmad, udah waktu urang ge. Emang di iman teh kieu? Henteu, di mana mah? Gimana tuh sih kan? Di mana ceceun. Kesang. Kabeh tadi dengan di mana mah? Jadinya oke jadi. Kesang mah nepi ka bapana ge presiden aya. Nah, Mana enak ketum. Tah bener ketum. Tapi mah di crop bagian dia bagiannya urang mah eueuh pas tadi bagian tadi teh. Budak leutik keneh ngobrolkeun kana mah keung urang euy. kumaha puasa lancar Nyun? Kan mun 2 poe mah lain dihitung lancar pasti aman lah. Jalur aman. Keng 3 minggu tah tidinya goyang 2 minggu lah. Anu ngajian berat puasa non? Mun masing-masing. Kan Haus aing teu kuat. oh yang haus karena oge nu duh teu kuat teh ngarokok geus non. Ngerenyem gitu mulut teh. Wah, aing mah Ayo orang mah kuat kan nih bawa ku si Anyun. nah, kan anu teu kuat ngarokok si Anyun non Kuat teu kuat haus. Aing mah teu kuat yang ibadah nih tiap puasa. Berat. Ibadah naon lah. One day. Loba ibadah teh. Oh, bener. Kamu geus nikah makan? One day one juts. Ah eta wandai wanju aing mah. Kasih mah pandai lanjut. Tapi sarua sih mang urang ge mun puasa mah nu hese nahan haus. Heeh, haus mah hese.
Kamu lamun misalkan isuk-isuk geus beser. Bener. Tah eta salah. Ieu naon ngarteh lamun misalkan maneh Sahur. saurna Abang ngopi minum. Salah. bakal beser. Cinta oge. Cinta ge jadi jadi dehidrasi eta. Pokona nu amis-amis bahaya dehidrasi eta. Cinta mie. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng kan panas di jero mah. Jadi si cai teh Heeh. terserap. Demi Allah. Sok mana cobaan sahur bisa mau goreng. Bari jeung lada. Edan. Terus beurangna pasti haus. Edan ieu obrolan urang teh geus siga obrolan ieu dokter spesialis penyakit dalam anjir. Lamun anu urang mah tadi urang pernah ngadangu ti dokter Tirta. Jadi si Dokter Cipeng kan. bener, Tirta Cipeng. Jadi kalau misalkan minum kopi, jadi si kafein itu teh aya zat stimulan. Jadi nyen hengki gitu. Mata Kimat teu mata haus justru micen. Dia mah haus. Nyeun haus eta teh sia. Aku kieu haus. Pan tapi ceun caina. Pan kopi jeung caina. kumaha nya ngajelasin. Kan nyeun dehidrasi teh haus berlebihan eta dehidrasi. Berarti aing modal wae berarti lapar wae teh bener anjing. Micen dah ayeuna. Beda. Eta beda. Tapi bener nasi goreng ulah dipake sahur teh karena haus man, nyeun haus. Karena panas. Lamun tiis, lamun nasi goreng tiis. Heeh. Jadi misalkan nasi goreng teh anu geus 2 poe. Tiis eta mah tiis pisan geus 2 poe mah. Ngan wangeuna. Mata kelapa jadina. Tapi lapar. Lain haus jeung lapar jadina. Karena geus pasti moal kadahar. Padahal. Tapi kan mah misalkan dahar nasi goreng geus beres dahar minum. Sok cobaan we urang mah. Urang mah ulah lain ilmu ti dokter mah ilmu psikolog. Anjing. Lamun sahur goreng tiis lah. Tahu jadi misalkan sahur teh kan imsak teh 4.28. Tah eta masak sama goreng teh jam 10:30 ya. Jadi pas ke dahar sahur teh geus tiis. Eta tetep panas oge. Panas. Oh berarti karena nasi goreng mah. Karena nasi goreng. Pantes. Tiba heula iklan puasa iklan sama goreng coba. Heeh. Mie mah loba pastinya sop aya terus bang sayur-sayuran. Bener tuh bang sayur goreng iklan si bulan puasa. Emang ada sop. Iklan sop puasa teh kumaha iklan sop. Anjing teu apal anjing. Marjan dah lo bana mah keur puasa marjan. Eta teh kan paketan, berarti mun mana iklan pro atau iklan naon iklan puasa di meja teh dahaeun teh loba hungkul mau mungkin kosong. Iklan naon ge eta teh sayur sop. Iklan eta Soalnya mana ngomongna iklan sop, emang aya produkna cek aing teh. Oh, anjing membuat cik aya ge anjing. Matakna. Oh jadi di nu Nya misalnya iklan dina menu marjan. meja makan teh sayur goreng mah moal aya. Cobaan we lah meh ngabuktikeun mah. Ya, Urang mah geus pernah soalnya. Haus. Batal. haus. Hah, anjing manya. Oh, sahur gorengna jam 8 eta mah jadi batal. Kasupna sarapan eta. Lain sahur. Yang mata sapi. Kada demes anjing. Hayang ngeunah batal ge. Kok gak diindogan asli. Dipisah di indog nanti. Tapi orang mah can eta mah masih keneh mending cenah mah mun nasi goreng mah aya nu hayang batal ngaliwat. Wah aneh. Riweuh. Kuneh ngadaun Riweuh, jauna ge eta. kunaon naon. Acan ngadeangkeun. Riweuh. Iya eta urang batal yuk hayu naon? Batal ku naon ngaliwat. Da standar Godin mah Indomie geus. Lain standar mah. Da eta geus nu nganu geus eta. Lamun posisi di imah eta mah. Heeh. Biasana lamun godin dahar atau kanu nginum. Minum. Sareng nginum kan. Nginum. Wah anjing. Tapi maneh mah dahar jeung nginum harita. Aing saya mah pernah anjing. Lah, lain nu basa di Kompas mah. Maneh Hitunganna kan eta musafir ya perjalanan jauh. Karena Berak ke Jakarta. Jakarta. Nabi mah baheula teh jauh teh 80 kilo teh karena naik kuda atau naik onta. Siapa naik travel anjing. Tapi kan 80 kilo leuwih malahan mah 120 kilo. Bener ku 80 kilo nama. Nyun orang niis di masjid caing ada goan tapping kan. Hayu tas acan ka masjid teh. Ya kantin. Misalnya kantin dapat buka eta misalnya teh. Jauh belok kanan. Emang bener niisnya kata anjing tiis di dia mah bener. Di masjid mah sok hawa hungkul. Nutrisari es teh gini. Terus anjing eta. Rek teu tiis kumaha. Tapi mun godin teu geusna sebenarnya mah. Nah, Pas nyesel pas maghrib setengah teh. Jadi teu nikmat rek daun sageunangeunana ge.
Sok gue. Pas non katanya adan maghrib batur ngebatalan aing jadi anjing teu karasa spesialna nya. Eta. Tapi godin di mana eta istilah godin? Heuh nya jadi godin disebutna. Eta teh Sunda sebenarnya. Godin Teu orang Sunda mimitina. Da orang luar Sunda mah nyebutna mokel. Orang Arab nyebutna naon orang Arab? Moal kayak apa udah batal puasa itu kuat. Manehna mah. Nya aya nu baong di Arab guys ya. Pasti aya nu bawa. Pasti aya nu bawa hiji dua wae mah. Pasti aya nu belok ka kanan. Kandangna, aku di kandangna ini aya nu batal. Kocak bener. Itu mah kuat di ditu mah. Tapi kan eta mah nawa itu sama godin mah berarti kan niat rek puasa. Dan ada disebut godin nawa itu. Tas niat nya rek berpuasa. di nu ensiklopedia urang maca tadi artikel di ensiklopedia Sunda nu ngebahas soal godin. Jadi kecurigaannya adalah dari eta niat abdi puasa dinten enjing kan godin teh enjing gitu dinten enjing. Oh, berarti kunan mun kitu mah Lamun dihubungkeun jeung budaya Sunda eta teh baheula mah godin teh istilah jang barudak nu keur diajar. Nah, Nu keur diajar puasa. Oh, nu setengah poe teh ya gini. Sok ngagodin we. Jang budak. oh. Gitu. Nah, kadienakeun mah jadi jelema garoblog kan. ai mokel naon mokel. Sarua mokel tapi istilah Jakarta eta mah mokel. Tapi teh artinya naon? Lain kepanjangan juga mokel teh mau keluar misalkan. Lain Teh ngorobekel bisa jadi. mokel. Kadang-kadangnya orang mah teh istilah mokel. Aya mokel. Mokel aya. Tapi biasanya godin mah Godin nya. Godin umum, Sunda. Umum godin. Tapi baheula aing keur leutik Kan loba Sunda nu di bahasa Indonesiakeun siga ngabuburit. Heeh. Kita kan di Sunda, ayeuna mah geus Indonesia, di TV-TV ngabuburit. Nya disebutna ngabuburit. Gitu. Urang baheula mah urang nyaho godin teh justru geus sakola SMA. Heeh, bener. Baheula batal we. Nyebutna Puasa aya kan. Heeh, saga nu aya di hakan. Heeh, Jeung jojodog, puasa naon? jojodog. Bahasa aya kan. Puasa kereta api. Naon? Segala diopi gitu. Mana mah teu apa eta. Teu eueuh. Soalna aing mah godin aing mah. Waduk anjing. Karena ya aing mah nyahonya geus sakali jelema godin ka dituna geus we. Geus maot atau enggak? Sakali godin geus. Naon geus maot? Kanker atau naon jantung naon? Godin maut. Kadang geus kan. Sakalina batal tuluy. Mepet. Tuluy batal. Tuluy batal. Karena awang kamari geus batal geus kagok lah tah kitu. Mata usahakeun tong godin. Betul. Itu teh pengalaman ya. Pengalaman. Sakalina geus. Bener tapi bener. Ya. Mental eta teh nempel gitu. Heeh. Nu sanggeus di mimitian buka teh sok hayang buka deui. Tah eta. Tak bahaya geus we. Matak mending sare daripada buka mah. Sebenarnya Kan mau kegiatan aman sih. Konsepnya begadang kan ya. Tong sare eta pas adzan subuh sare undang-undang jam 4 mah aman puasa. Asli anjing jam 4 Puasa mah. kan 2 jam. 2 jaman nonton film GBH eta tingcai eta. Tinggal. Tapi Tapi aing pernah aya di pas eta. Heeh, aing ngemun urang kegiatan. mah masih. Mau tonton Salah sih. Belegu. Terus eta lamun gitu sarena jam sabaraha berarti? Urang Bisa kadang- nepikeun ka hudang jam 4 sore Adzan teh subuh sarena jam Gitu, 9. urang teh ada isuk-isuk urang. nya. Kadang jam 8, kadang Karek jam sare 10, eta teh? karek sare. Jadi hudangna jam 4. Kadang setengah genep pernah mah hudang. Setengah genep teh tapi isukana kan. Jual pel anjing. Anu karunya mah ieu kan carita si Cepot geuning. Aya nu ngadaguan buka jam setengah genep. Jam setengah genep sore. Sore. Gogoleran heula sakedeung. Hmm. Gogoleran saya teh. Hudang pas ngong adan, wah buka. Nyawana eta adan subuh. Atuh anjing aing teh buka henteu, sahur henteu. Panjang bisa sare. Geus kepaesna. Ya aya nu kitu bener. Bae pernah Can sih. Naon? Urang hudang pas subuh. urang pernah hudang subuh mah, tapi masih kena aya waktu jang dahar gitu. Oh. Can aing. Jadi kasarean jam 5 sore gitu. Jam kasarean hari itu jam 5 sore sare, tah hudang-hudang jam 2. Eta sare lila kitu Bapak teh ieu keluarga Ashabul Kahfi teh. Emang cicingna di gua aja. Soalnya di rape emang sarena. Urang mah sare naon teh sare beurang misalkan nya sajam ge geus guling gasahan geus teu bisa gitu.
Karena pentingnya tibra kan. Nya sih. Oh. Cuman itu tuh bisa. Oh. Aya bima pentingnya teu tibra mah guling gasahan abi. Oh, pentingnya nu guling gasahan. Guling gasahan. Bener dah sosok Bruce Wayne teh ieu. Anjing. Batman. Ngan teu beungar hungkul. Mun Bruce Wayne mah mana gede. Iya, Dia mah di gang. iya masa anu jadina si Joker teh. Joker. Si Joker si eta kan Arthur Fleck. Anakna eta oge kan sebenarnya diakui itu ya tah saya mah bener. Nah, Batman mencicing di gang mah mah. Rek keluar ti mana bet mobil. Hese. Acan jang-jang. Riweuh. Kepuk jeung kabel kumaha. Manya Batman kudu punten aja. Kan di gang malah pada nongkrong. Sakeos-keosna Gotham City da awegang anu Gotham City mah. Saya mah aya penjahat Gotham bingung City. hareupeun anu hajat sok. Kepegat. Aduh. Jol gitu tanya. Kebayang Batman aja beri ngomong, aduh. Pan agem saudara. Aduh. Lain anjing non ngaran teh Hansip anu ngajegan hajat cek Batman Ngancep. ngancep. Bada dinas sakeh atuh. Kayak. Iya ngalangtungna pale dia. Bada sateh heula pakinten. Riuh. Muamal bisa. Benar Gotham City mah wegang. Eta jeung kan gedung gede di Gotama dia mah hese. Tapi kan sebenarnya lamun Indonesia mah puasa teh sebenarnya mah teuingnya tapi henteu panjang-panjang teuing pan. 12 sampai 13 jam kan. Standar urang mah. Aya nu lila mah Eropa di mana? Nu nepikeun ka Norwegia 27 gitu. jam. Oh nu Norwegia. karek buka Finlandia anu tubangna gia-gia kabeh tah. nu buka puasa Norwegia. Agia. Sophia. Agia kita puasa Sophia Grab sok coba. anu non ngaran teh buka puasa teh jam 9:30 peuting. Anjing mending sare. Kemarin sih orang Cina kayak gitu lah mun keur musim ieu cenah gini. Non. Mun keur musim Musim tiris. lalayangan. Musim panas. Sama. Mun keur halodo leuwih panjang puasana. Oh nya gitu. Heeh. Lainnya kan lamun tina eta mah non tina fikih nama kan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tah lamun eueuh panon poe jika di Alaska atau jika di non kutub kan eueuh tah panon poe teh. Aya panon poe kan terus panon poe. Allah teh bulan. Bener. Oh berarti itu loh Mata puasa. kita cerita Kang Ibing panon poe atau bulan teh. Eta teh Finlandia mah. Duh kan yang mana nambahan anu eta. Abi mah jalan enggal. Nya sih teuing teh urang mun di daerah nu kitu mah ini ramplong pisan puasa. Gampang. Karena kan aya nu ukur ti buka nepi ka sahur teh ukur 4 jam, 5 jam. Licik. Oh eta mah sare. Henteu ukur. Pondok eta berarti Jadi manehna buka misalnya jam 4. Tah ngan boga 4 jam, boga waktu 4 jam ka sahur. Anjing saeutik pisan ya. puasana jadi ngan 4 jam. Lain puasana. Bukana. Bukana. Terus puasa deui. Pondok berarti. Wah, tukang cuan kieu ieu eta nih. Nah, Maksudnya teh teu lila waktuna kudu buru-buru. Anjing geus sahur. Kayak tok geus sahur ieu tukang cuan ki. Tukang-tukang nu itu mah ieu eta. cing, urang teangan Tukang daerah. puasa tahu. Puasa terlama Puasa 20 17 19 jam gitu. Kali lapisan eta. Indonesia mah maksudnya masih iyalah masih 12 sampai 13 jam Indonesia teh. Karena orang di tengah-tengah. Iya. Nah. Di Greenland puasa bisa mencapai 22 jam. Kelo 22 jam tak buka. Wah, Jadi Buka 2 jam. buka bareng jeung sahur. Bener. Di rapel Di eta rapel mah eta. euy di rapel nya bukanya sahur. Jadi non Allahumma lakasum di kaman tuh. No itu semua godin. Ngan 2 jam euy. Bener tuh di Islandia 21 jam. Oh, Islandia. Finlandia Finlandia 20. 20 jam, Norwegia 20 jam. Aina Tuh, Cika ingin boga- tukangna boga iya kabeh kan? Ya. Heeh. Tuh kan Swedia. Belgia. Wah iya. Wah iya. Aina daerah terpendek puasa. Nah, itu kudu didatangan. Kudu didatangan. Argentina coy. Argentina Amerika sama aja. Latin. Kan 10 jam. Palingan Messi jago main banyak. Untuk Tentara puasa. tentara puasa. Datu puasa Messi mah. Paling pendek Argentina. Argentina 10 jam. 10 jam. Ah, eta mah teu kudu puasa ge, lain bulan puasa ge kuat eta mah nya. Heeh. Australia 10 jam. No, Australia 10 jam. Berarti Deket Australia. Deket ke Australia mah. berarti merhenti jam misalkan Puasa jam genep misalnya. subuh jam genep misalkan jam genep
7, Jam 8, 8, 10, 11. Jam 4 geus buka. Jadi 2 3 oh jam 4. Balik gawe teh geus langsung Langsung tua buka, eta langsung eta mah. mah. Mau ngalewatan LRT heula. Nya eta mah geus moal panggi macet samsat eta mah. Ngan tajil bingung jam 4 sanu dagang. Nya. Moal aya. Ya aya mana? Nda berarti dagang nanti jam 2. Jam Oh 3. bener. Oh, bener. Anu SMA eta nya. Nu jualan takjil di Finlandia. Jam 10 peuting berarti. Anjing Pak Kojot anjing. Jadi menu buka tehnya bareng jeung menu sahur kan teu puguhnya. Kan menu sahur mah yang nu kuah-kuah geuningannya. Da ka kudang sare di kudu dahar. Ai menu buka mah kan henge teh kolamis nu lada. Amis. Jadi ieu mah pabeulit. Oh, bener. Ieu kayak Shanghai gorengan ngahiji jeung sop. Bener. Jadi tunggu matak ripuh. Matak sok aya naon karena teh pahingan baturan urang sok godin jam 4. Jam Beres-beres sore. asar. Terus abi mah orang Australia. Oh kebiasaan. Kebiasaan. Di ditunya. Oh Kang Guru. Kang Guru anjir. Kang Guru. Di soy suku aborigin anjing. Suku aborigin. Macam-macam gawe di bumerang ya. Mainan pernah godin bala? Henteu euy. Tapi Menya. non lancar. Lancar. Puasa mah alhamdulillah. Ieu mang tak kade mang. Nah, Tapi urang mas ya kopi teh aya berkana jeung urang. Covid awal. Aing puasa tamat teh Covid. Karena di imah wae. Oh, kan eta mah PSBB, lockdown. Kegiatan kan eueuh pisan, aing kan pasti di imah anjing cai eta mah sare ge kan. Udang jam 4 Nya ge. lancar teh karena sare. Heeh. Kadituna we, wah geus aing teu bisa. Soalnya syuting wae aing bulan puasa teh euy. Anjing. Tah syuting eta nu jadi ripuh teh eta euy. Bari ka aing ngomong ke syuting wae. Selalu aja. Belok teh dahan deui padang deui. Nyombong pagawean kanu teu gawe. Asli. Akhirnya teh aing goan pengangguran ieu. Asli aja. Tapi bala aing ke syuting si Bang Jo, Yun aing mah puasa ya nama. Puasa lain ku masalah ieu nya eta mah nya Musa Islam mah ieu tapi orang detox alusna puasa teh. Detox. Jadi ngabersihan ieu. Siap saya teh. Bang Jo hampura we mah teu kuat, kurang teh urang nginum. Wah, mana mah nyun teu kuat. Bang Jo emang kuat sampai poe suka teh geuing. Nyun anjing geus batal anjing mah balik getek-getek teh anjing. Panjang anjing kabeh saat itu puasa. Awalnya detox anjing. Jam Tapi orang 7 nonton dah. naonnya oh di YouTube aya lah jadi ternyata amalan puasa teh non untuk umat muslim teh karek berlaku setelah Nabi hijrah ke Madinah berarti perlu sekitar 13 tahun. Oh karek aya. Karek aya perintah puasa teh. Karena untuk mempersiapkan eta teh 13 tahun berarti. Tak lamun arurang misalkan masih can kuat puasa 13 tahun. Hati-hati. Kayak heula PPM heula bener. Nya pan aing geus 30 tahun leuwih ya teh. Ibu budak sia ka mana. Matak lamun budak SD tah berarti geus kudu mulai karena 13 tahun 13 kan tahun. persiapan lage. Baheula pas keur diajar puasa kumaha mang? Diajar heula nepikeun ke jam 12 atau langsung Jam full? 12. Aing mah langsung full. Sarua urang langsung full. Langsung Jam full. eta. Tamat tapi Tamat. Tamat. orang inget kene jeung adik orang orang SD kelas 5 teh masih jam 10 teh geus lapar urang teh. Nya mie. Urang mah kelas umur 4 tahun, hari itu inget kan mimiti diajar itu umur 4 tahun. Eta urang sahurna jam 8. Heeh. Sarapan eta mah nya. Nya urang sahudangna urang we. Oh. Urang hudang jam 8. Terus dahar deui jam 12 asa normal eta mah. Sahur. Parah tapi ka magrib. Oh halus. Oh ngasakali eta Biasa bener. kali jam 8. Oh. Puasa teh gitu, parah tapi jam magrib. Umur 4 tahun, 5 tahun mah geus subuh. Oh Alhamdulillah urang nepi ka kuliah mah ti umur 4 tahun, 5 tahun teh lancar. Ka kuliah balangsakna. Aing teh SMA. Anjing SMA aing ngerasa dosa anjing. Aing SMA teh aing teu apal dan batuan aing oge salah. Sugan aing teh diletak anjing teh batal puasa. Aing diletak. Ya, lamun dia letak anjing, nu batal anjing. Ya. Lain mana? Kecuali mana nu ngaletak anjing. Batuan aing teh, saya batal puasa diletak. Oh nya gitu. Batuan aing anjing kitu mah aing mending diletak anjing atuh hayu tuh. Aya anjing itu tuh deketan ngegel mah moal dari batuan aing ngopatan diletak. Meh aing batal puasa. Anjing.
Tapi kita pas nanyakeun teu batal ternyata di letak anjing mah. Haram mungkul, haram. Urang kan masih ngabesian hungkul make tanah make ieu, tapi puasa mah tetep teu batal. Ya emang. Tapi pernah aya baheula nu ngomong teh di letak anjing teh batal puasa. Ini batal anjing nu Eta batal. teh. Karena ningali maneh juga sok. Jika sok goblok. Anu Kudu batal digasok, mah anjing. wudu. Mana yang boga wudu Batal. diletak anjing batal wuduna. Heeh. Nyata pemahaman teh kan. Tapi nah bisa beda gitu maksudnya teh si Dadan kan can pernah bokel, can pernah godin. Aisyah Anyun mah Anyun mah pamawan Sekolah di Bandung, Pan. Capek perjalanan jauh. Can naik kereta. alasan eta mah anjing. tuh cuman masuk di kosan kayak gitu. Naon? Anu mah. Bisa di kamar 3 genep. Eta lebay bolu teu kadaha aing mah. Depan nemu baji aing mah. Ieu hasem mun dingkekeun bolu si bintang kan. Anjing cik aing ieu lebay. Amun dimagikeun ieu kadaluasa mending didaha aing mah. Eta mah konsep mubaji eta aing. Aing pernah batal di kosan. Naon? Serangan di kosan, panas menterang beberes kasangan. Wah, ieu mah cai teh kudu ieu mah jigana kudu buka euy. Buka aing mah kukurilingan dengan warung nu muka. Eueuh. Anjing kumaha nya ieu cai teh diteruskeun dengan warung teuing ka mana. Erek ngeusan tapi geus kagok. Niat geus buleun. Niatnya geus gede, niat geus gede. Geus gede bingung. Eta menu sahur favorit mah naon? Ah, sabeuna aing teh kurang beuki daha saur, kagok lieu udang sae daha teh. Tak kudu sikat gigi. Eta teh. Kudu sikat gigi. Sikat gigi heula karek dahar. Heeh. Soalnya lamun teh sikat gigi, teh ieu mah urangnya lamun teh sikat gigi teh pabelit anjing dina mulut teh euy. Pabelit. Diudangkeun saur. Teu paruguh we. Asa aya truk gitu. Tepik jam teh. Teu paruguh dina mulut teh. Jadi misalkan mun dahar martabak asin teh teu paruguh we rasana teh jadi jiga naon Aya gitu. kena daging nu peuting. Heuh, ting kumaha pokona. Mata urang mah Sikat heula. sikat gigi heula, udang sare teh sikat gigi. Tapi kan heueuh lamun sare. Lamun teu. Mun juga urang mah kan Maksud teh sae mah aman dahar mah. Mandi sikat gigi anggar tapi. Ieu mah mun sudang dihudangkeun Erek jeung saur, sae mandi dihudangkeun make nasi. saur. Aduh. Karena mani mereka meja pakai nasi ka mana sahur. Apa yang kena? pakai resmi gitu. Ame nikmat. Menikmat. Kuat ka formal gitu. Aduh. Rek dahar sahur. Tapi emang Sebenarnya kalau misalkan dahareun sahur, sahur paling nikmat menurut orang adalah Indomie goreng, jeung sangu. manteuy. Teuy. Indomie Henteu, euy. bener sih. Dog aing dog daging geuna. Manteuy. The best. Saur mah kudu nu kuah urang mah. Bener, alus nama nu kuah. Oh ya? Nya sayur kacang, sop. Alus nama sop tah. Nah, Karena si sayur-sayurna itu teh mengandung air kan. Ya, Oh, wortel, oh. buncis gitu. Jadi si ya gizi ya mah. Jadi asupan non karena kadar air di dalam Kadar tubuh. air cukup. Komo ditambah ku bumbuahan kan. Kudu nama sebenarnya. Heeh, aya bumbuahan apel gitu. da Cau sabenerna mah Tapi alus. benas ya. Tapi kan mal Iya. masalahnya teh miskin ya Nah, makanya. eta ku cau ge cukup man sebenarnya bumbuahan mah. Oh benar. tapi kan mahal cau ge. Oh, mah. Mahal. nya mun Sunpride. sunpride. heeh. Itu nu biasa we atuh. Kamu sunpride. Matakna, Raja bulu ya Raja bulu. Asal ulah cau nangka we. matak loba nu baleungna puasana kuat. Giji alus. Nu susah teu kuat. Giji Oh, oge benar. balik deui ka giji. Du jelema miskin benar. coba. Loba-lobana coba sok kan heup di jalan nu bayat teh. Mana inget dahareun anu sok aya di saat sahur di mah naon wae. Aing mah inget. Biasanya lamun misalkan teu kere hayam sarundeng aing mah. Kayak teh oh entah Mewah, bukti aing mewah. kayak geuna. Mewah sih gue cuman beungar. Tapi da asin kere sama mewah-mewah lagi. Ah, Ai kere iya. mah miskin. Oh nya bener kere. Kere. Urang mah eta almarhum indung mah sok non oseng toge. Jadi pokoknya Sayur sawi. nu aya Sayur-sayuran. Berkuah. aya caian lah pokoknya. Heeh. Cai. Tapi lamun geus sabra hari ka sabra mah da sarua indung aya tunduhna. Indomie. Kumi we. Urang teu Mun teu nyen mie dog indung urang mah. Karena orang mah mie teh mewah. Mie teh mewah. Justru ulah dar mie. Cing mau dibere McD mana? Oh, Wah. Mie wae mie mewah. geus mewah. Euy, anjing di Bamek di. Asli. Bener hayang mie teh kudu ceurikeun lah karek dibere. Edan.
Kamu diberi steak gionnya. Itu di keluarga orang teh biasa mie mah. Oh. Meskipun ngawarung jadi ulah pisan kan mie teh. Oh. Berarti hidung teh masak we unggal poe teh. Masak. Masaknya paling nyalamun awal-awal kieu mah biasanya sambal goreng kentang. Eta karena favorit aing sambal goreng kentang jeung ieu naon gepuk. Oh nya gepuk. Mewah. Mewah. munggahan Gepuk mah. geuna eta. Ya. Munggahan pasti gepuk wae sih. Gepuk. Menak Eta pokoknya. teh tilu poeun mana pikabeak. Nya kabeh. Bisa jandona hungkul Teh masak deui kan. Masak deui. Hadetkeun we eta. Tuluy we. Tuluy bener. Takare ke teh dina angeun kacang deui. Ngan kacang. Tapi orangnya penasaran apakah non teh hari pertama sahur teh emang kudu mewah budaya teh atau eta teh kan aya di Indonesia mukul atau di negara lain ge kudu juga gitu. Benar eta budaya munggahan di mana eta? Kan eta pernah di Oh baheula di nu konten baheula. Jadi mah bahwa si munggahan teh pada awal namanya pembersihan makam geuning di sungai lamun masyarakat tradisi mah gitu menyambut datangnya bulan Ramadan. Tapi zaman aya mah geus beda. Jadi orang kudu bersih, kudu Ya naon. bener. Eta di Junub kan secan Ini tradisi mersihan makam. Eta kan masih aya ya Masih. dari bulan puasa teh. Dengan- Nagran. eta nu kudu mewah eta. Karena eta konsepnya menyambut bulan puasa. Jadi orang naon nu boga Kawakeun. kebahagiaan orang Kawakeun. menyambut bulan Ramadan mah. Gitu. Tah tapi ayeuna mah beda munggahan-munggahan ayeuna mah. Kan baheula mah datang ke makam gitu kan makan-makan emang teu nanggap son horeg. Nah apa? Aya berita son horeg tilelep Nyaho berat teuing. Berat teuing. menyambut bulan Ramadan kok bisa cak aing. Sound system di mania. Kudu konslet aja. Tapi kan bener lamun ku barudak ayeuna mah munggahan teh marabok kan aya nu kitu. Terakhiran. Terakhir munggahan. Tah eta nu salah teh. 40 poe sebenarnya mah teu dihitung puasa teh berarti. Nya. Tapi kan mana lagi cadang tuh puasa. Tang tuh. Cadang tuh. Heuh nu non riweuh-riweuh munggahan riweuh-riweuh bukber teh Anu teh puasa eta teh. Bener. Kayak Aktif gitu. pokona mah heueuh. Nya nu aya aktif. Nu ngaharudangkeun sahur kadang kan teu paruasa oge. Heeh. Bae da bisa geus Nya ngahudangkeun. alasanna teh da aing mah geus ngahudangkeun eta teh palas ngahudangkeun teh. Ai puasana teh Wah, aing kan pernah dicarekan nyeun konten eta anu ngomongkeun ngahudangkeun sahur. udangeun sahur. Coba dicarekan urang ku netizen. Nya Da eta teh tradisi cenah. Ding sa kolot-kolot di urang mah nganuhunkeun soalna mun teu dihudangkeun ku urang mah sok kalaliwat. Anjing asa aya weker ca aing. Teu asa aya alarm. Alarm aya. kamu dina handphone nama kan Iya. pasti iya. Tapi teuing nya ieu mah urang lamun dalam sahur tidak ada keberkahan misalkan gitunya. Orang sih sebenarnya kan lebih memilih sare sebenarnya. Karena menurut orang mah misalkan tanpa sahur ge puasa mah orang insya Allah tamat mah gitu. Jadi sahur teh orang mah kan ngalah eta mah Berkah, ngalah berkah. Nah, berkahna. Diakhirkeun deui kan Nya. diakhirkeun. Jadi misalkan Pas lamun setengah genap gitunya dia. aduh Terlalu akhir eta. eta mah awal pisan sih karena tanggal subuh eta mah tanggal subuh we 4:38. Betul eta. Betul 8 ayeuna. Tapi nya lamun urang pas saker di kosan karena bisi hudangna jam setengah genep gitu. Sahurna biasanya jam 11 peuting. Jam hiji. Oh, Nya, urang jam gitu 11. enak. Jadi sacan sare Sajan sare dahar, bisi 12 gitu. bisi bablas. Malah urang mah yeuna dahar kan sakali dah mah. Ini karena puasa kan? Ini ngan sahur we hungkul. Oh, Jam- bukan teh. buka mah nu kieu we. Gorengan. Oh, Oh. Teu kanu sangu gitu. Oh, Teu kanu teu makanan berat, gorengan we hungkul jeung sop buah geus. Ke jam hiji atau jam 2 baru kanu sangu. Geus. Eta alus oge teh eta. Hemat eta. Detox, Hemat teu. Eta lebih ka hemat eta. mah. Detox eta, detox. Ngan Detox untuk duit. untuk 30 hari juga moal kuat eta 15 poe kerjaan kieu. Anjing euy pu. Urang kan geus satahun dahar sakali. Asli. Heeh. Dah sekali sapoe. Dahar sakali sapoe. Wah, edan. Nya anon mengusahakan sapoe sakali Gus. Tapi lamun ke insidental mah kadang 2 kali. nah dalam rangka naon? Boga duit. Teh leuwih ngeunaheun euy. Wah, Heeh. pagakan ning nanya. Si awak Sarapan kanu gitu ya. pencernaan teh jadi leuwih ngeunaheun mah. Banyak. Tapi jadi jarang modal. Samodal sampai sekali lancar. Oh, Udang sesuai sareko samodal. berarti. Tapi lamun dahar 2 kali atau 3 kali, tah dahar jadi modal teh jadi remen. Tamannya dahar sampai sabaraha kali nyun aneh. Wah, anjing. Modalnya remen soalnya. Komo aing gak mau syuting tah. Syuting aing kan jeung si Bila si Dede Lesti. Si Dede Lesti jeung si Bila teh asa pinggah jelema dahar.
Kan aing mah aneh. Jadi mana Cocok. nyokok we? Cocok. Nah, Nyun mau apa lagi? Itu apa di GoFood menunya? Bebas lu mau apa? Udah sate aja. Pesankeun sate aing terus. Batak aing disebut eta MBG ya. Makan bila gratis anjing eta aing bener. Batak lumayan badag aing awak kamar 72 gitu. 72. Saacan cikungu ya teh. Wah nih aing kita dahar. Eta tahu batuing dahar situ cikungan Wah. teh. Tuh anjing teu ngaruh anjing. Asli ya. Jadi tetep Betul. kan mana cocok yang 9 berarti. Tapi emang keluarga Oh. orang mah kanu Aduh, Pokoknya dah. mah beki aing beki. Bener. Dada Andrel kanu mengunyah mah. Sarua jeung si Anyun. si Upi Oh si Upi oge sarua. Tapi anu dahar mah aya jelema mana teh geus wae tapi ninggal jelema dahar. Jika eta teh si Lesti jeung si Bila teh mun urang dahar teh wah aneh aing teu ngarti. Mata cek aing teh geus wae aku aing jadi budak jadi di imah we. Mana mun ningali urang dahar nya ah udah kenyang sih. Kudu jeung si Dadan mun mana jadi budak. Aing betang di ditu aing ngeunah we anjing. Tapi emang karasana aku makan orang mah geus warareg teh yang geus teu sanggup deui. pan eta teh aya ieu atuh sunah Nabi atuh. Berhentilah makan sebelum kenyang. Heeh. Jadi berhentilah. Astagfirullah. Reudeul lah. Berhentilah. Ngarengan. Iya. Nah, geus tenang. Lanjut. Oh gitu. Tapi bener, orang si Anyun si Upi kan udah teh loba. Orang pernahnya karena wauh tah jeung ngeboga pagi sore nu di Bandung si sangaran teh pohon. Jadi lamun pas datang ka dinya teh keur mah dihidang, sanguna teh sanon mangkok gede. Aku sorangan. Sorangan. Aku sorangan. Si Apip. Jadi si Mas Apip mah bener eta. Jadi resep nempono dahar loba teh. Nah, Ini jadi hiburan banyak. Jangan ngebeungar mah. Nggak bener. yang hubungan bener. Jangan ngebeungar mah. Karena meureun cek mana teh. Aduh, cenah. Ya wae dahar kieu nih loba kieu nya nih happy gitu. Urang masa biasa. Tah eta. Tapi emang teu karasa eungap gitu. Menurut saya Karena eta sunah Nabi. Berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti. Makanlah sebelum lapar. Berhenti. Set lanjut. Sakitu beak bukan ka pegawai pagi sore lagi kaget. Tapi bener sih orang percayana eta Gus bahwa non si kadut teh. Ngaleban teh nya. Ngaleban. Si kadut teh kumaha Anyun kadut aja. Orang lanian aja anyun kadut aja. nanti ngagedean melebar lamun kumaha kebiasaan orang. Karasa ku urang keur baheula urang kan dahar 3 kali 2 kali. Tapi mimiti ka sakali teh penting teh lapar tapi orang percaya ke dokter Tirta eta geuning eta mah gini supaya mau sugesti. eta mah sebenarnya penipuan. Wah, ieu mah scam cek aing teh. Tong digugu, teu digugu. Tah, tapi Lancar. eta teh goreng euy, dahar loba kitu teh, loba ieu teh goreng. Urang umur tahun kamari lah 37 tahun karek karasa. Naon? Jadi non teh nyari pisan beuteung teh, terus miceun we turun-urun. Cik urang teh naonnya dahar ladan teu dari teu. Akhirna cepat majikan teh ka dokter wes nah. Geus ka dokter. Teu cager. Cek dokter teh, ini mah mah Pak lambung, beda obat lambung, anggar teu cager. Terus cepat majikan teh, "Geus ka penyakit dalam bisa ana naon?" Cenah, penyakit dalam. Penyakit naon coba? Jadi karena orang kebiasaan dahar loba, usus orang teh kieu tah. Peristaltiknya teh cepet pisan. Oh. Jadi eueuh nu asup ge kieu we karena kebiasaan. Nya. Oh. Karena Kebiasaan ngagiling. Karena kan loba nu asupna. Ngagiling. Ngagiling tah. Pabrik lembu we. Sip. Biasa lembur orderan Sebenarnya kan usus mah kieu we tuluy gerakanna teh. Jadi pas digelar, Pak ini mah usus Bapak terlalu cepat nah ininya peristaltikna. Nah, gerakna. Urang diberi obat 8 ku dokter. Ame eureun. ame si usus teh normal deui. Teu bisa ngejedog atuh tadi. Teu bisa eta. Puasa ye. Curhat teh Eta mah tak puasa teh sabenerna. Eta. Nya detox teh eta. Nah ya, adik orang acan ya, acan. Sok geura beberapa tahun ke hareup gitu nya lamun eta pola daharna masih henteu non, teu diperbaiki, sok geura kan juga orang usus kitu toh. Enggak, mang sih mah. Oh geus. Modalna tapi Oh nya rencem kan modal wae kan. Rencem. Mana tuh ti mana Jon? Ti Kuningan ka dieu. Bisa 4 kali modal. Genap. Karena kan ususna telu eta teh asup Perjalanan teh 4 jamnya. Modal genep. Modalna genep
Sholat wae 5 kali, Mang. Genep an. Sapoe teh. Hubungannya jeung salat. Sholat wae sapoe 5 kali bisa genep an. So kita pariksakeun nyun bener teh mah. Karena urang kitu tiba-tiba nyeri pisan terus modo. Nah, da teh dahar ladat teu naon teu karacunan atau naon. Pek teh eta usus. Jadi miceun wae terus bawaana teh. Yang miceun miceun. Pariksakeun mana ini. Tapi sebenarnya dahaya teh naikeun mood urang aing mah. Bener mun urang da jeung nu ngeunah, mood teh ngeunaheun. Mana teh ngeunah dihak. Bener. Bener. Eta mah keluarga Mariono pisan lah. Eta mah keluarga Mariono pisan eta mah. Ngeunah teh ngeunah ge selama aya sangu sikat. Hari itu anu di balik di mana nu ciganea. Oh, tuh komo cigana ya. Ente emang teu ngeunah mah urang nu di si Gusman. Oh, lain si jantung lain Ibu Haji eta lain. Harita keur teuing nya. Karena penting pisan urang jadi geus tariis naon gitu. Tepat ngeunah harita. Pan anjing tungunahnya, tungunah Jeung beak jeung loba teh beakna teh. Bener. Tapi bari ngomongnya. Oh, anjing dadan pisan sarua. Sarua gitu. Sekeluarga tuh. Tapi babe inung gitu oge daharna kuat. Henteu euy. Teuing tuh nanti saurang ge. Aku di tetangganya. aki cigan. Teu apal. Kadang gitu lamun ti kolot henteu. ti indung bapak henteu bisa jadi ti aki. Kan keluarga orang nu ganteng kan. Aki orang ganteng jadi nurun ke orang. Cok aing mah ngobrolkeun nu lain euy soream ya. Ya aing soream ya. Bener. Hampura ya. Da lamun ieu lain bulan puasa kurang geus disumpit eta. Soream. Tapi lamun dino naon ngaranna teh dino kacamata kolot ya. Ningali kolot urang lamun ningali budakna daharna segut teh justru resep. Bener. Mata aing salut juga kasih kamalnya. Terus aing kan sok bala di BCW-nya si Mang Yebe, si Nanda. Kuat sih. Naon? Jadi ti isuk-isuk nepi boyang teu dahat teh. Sirkulna teh mun aing wah geus gointilan aing mah geus pasti kahana geus koneng, geus pasti isuk-isuk teh geus dahar pokona mah. Kuat aing teh eta aing salut teh baton aja nu di kosan jeung aing kuat teu dahar. Karena orang baheula emang permasalahanna jeung miceun. Ketika dahar 2 kali 3 kali si miceun teh teu kakontrol ku urang. Jadi kadang jam 12 seberang keur ulin-ulinan, keur ulin keluar gitu tiba-tiba hayang miceun kan. Ngaganggu lah gitu. Ah toilet mah da aya wae di mana-mana. Muhun tapi urang mah teu jiga maneh anjing. Sia mah kan bisa nepi ka dicekal ku sapam. Saya modal di dinya di rumah sakit paru. Di blacklist ku Digembok, satpam rumah sakit. Nah. Jadi kan di base camp di Cibadak, sisieuna kan rumah sakit paru. Di base camp teu ngeunaheun Di base WC-na. camp teu ngeunaheun caina kadang aya kadang eueuh. Si esok dulu ke rumah sakit modal. Di rumah sakit ngeunaheun. Di ngeunaheun satpam meureun nih sia enggak isu ka dieu wae. Pasien lah. Pasien lain. Batur mah datang ke rumah sakit teh kapoli anak, kapoli paru. Nah, ieu mah kapoli WC. Ieu kapoli tai wah. Kapoli tai. Anjing Di politik. kapola wae. Dan ngeuleuh Kang Anyun di rumah sakit paru cenah kayunya menang penyakit lain aing modal anjing. Tapi kan disangka gering. Jangan geuing aing. Manganyun ke rumah sakit paru berobat. Pokoknya di blacklist teh eta jeung Hotel Aston aing, Hotel Aston. Sok tinggal Hotel Aston amun lain anu nginep di dinya teu meunang asup ka jero teh pasti modalna di satpam. Oh. Heeh. Tapi anu mah Indomart point sabeularna jadi ngeunah aman. Aston Ciamplas lain pas teh. Oh pas teh. Kan aing stok kuatnya jaka aing pokona kuatna teh nahan ieu modal teh jigana mah 3 jam leuwih teu 3 jam kan kadang jalan tol tak apa kondisinya mun macet parah kan wah anjing sepuh we. Aing pasti ke Aston heula tadinya. Pernah dikawal ku patwal teh. Heeh, stok kuat. Gara-gara aing modal. Aing modal. Kawal. Ngali sok. Sok patwal ngawal tai. Stok kuat anjing. Aing mah presidennya ke 77. aing teu yakin aja pernah dikawal karena yang modal anjing cade lu. Tah, tapi lamun ngomongkeun tai. Anjing menarik bagi aing mah tai teh. Pernah kepikiran teu awal mula jelema mulas terus micen tai terus dikumahkeun. Awal mula, Bener oke. awal mula ya jelema ya. Zaman baheula gitu nya. Gitu. Pas deket berburu teh misalkan mulas. Berat. Dicekal atau diriung. Enggak diriung aja. Pasti eta jadikeun langsung Apa aing modal meureun di zaman Nabi Adam ge geus modal. nya eta tak kumaha. Nya kumaha? Nya maksudnya ya apakah ieu kudu Nya pun geus dibere pengetahuan atuh ku Allah. Hah? Heeh, pasti Gusti Allah ge bere nyaho. Ya teh Kan nyaho dibere kumaha. nyaho tanu kieu
panon poe nu kieu kan aya pengetahuan. Oh, dekat di Al-Qur'an ayat tai teh eueuh. Ya mah lain ngayakeun nya maksudna teh kan eueuh. Tapi di hukum fikih aya. Mun haram berarti aya nya di Al-Qur'an nya jiga bangsa anu makanan dia babi nu kitu aya. Tapi tai eueuh sebenarnya mah sok bahasa ieu tai eueuh kan. Aya eta di bab toharoh aya. Nya maksudna tapi dina kitab eta kan eueuh. Ngaji Sapina eta aya di kitab Sapina. Bagian dari najis tapi eta kudu dikumakeun kan teu nyaho. Takkan lamun eta mah versi agama ieu mah. Tah ieu mah lamun versi prasejarah ieu mah. Prasejarah. Versi Iya non ngarana prasejarah. non manusia purba. Kan shot keur berburu. Lobaan. Terus tiba-tiba hiji nu mulai. Parocon. Kan gitu pasti dipelong. Naon? Diriu. Ngagarawakeun ka babaturan enggak? Terus gitu pasti kan. Penasaran. Penasaran. Eta kan geus gede. Manehna geus pasti melalui proses eta kecuali nu modalna orok. Kan teh orok geus modal. Eta maksud aing teh kan henteu non ngarti modal teh geus aya ti leuletik teu pas gede karek. Oh, ternyata aya gede. Ti leuletik geus aya. Ti leuletik geus Oh, aya. benernya baik modal. Ya menariknya cai aing ngobrolkeun tai mah nya. Menarik. Cuman teh eta ningali orok modal baheula kumaha responna. Ya sarua gitu kan apakah kitur, toelan, Budak aing bucat. terus apakah dirau? Haneut. Terus segitu kan. Gituan. Bodoh aja. Tapi jigana langsung penolakan bahwa ieu tai teh anu lain berbahaya anu teu bisa dijadikeun bahan makanan teu bisa naon teh bau. Eta geus langsung fix ieu bahaya, bau geus. Maksudna teh heeh. Ngerti orang. Tadi teh tai ieu kami pasti diheukeun kan. Kan eta ge bentukna ge sebenarnya nya secaina mah happiah nya bisa amun anu teu bau mah bisa jadikeun ieu di dahae oge sebenarnya kan. Oh, tapi karena bau. Tapi karena bau, ini mah kotoran kotoran geus ieu teu meunang di dahae geus. Tadi pertanyaannya berarti saha pendiri WC? Maksudnya teh penemu WC ya? Nemu WC pan pacilingan heula eta mah berarti. Orang Tasik. Eta mah proses eta mah. Maksudna teh pacilingan, Tinu nguruk. tina dikubur, terus tina ieu eta mah nya juga teknologi eta mah. Kan eta WC bener. mah. Maksudnya eta awal-awal lah kan sebelum manusia berkomunal terus menikah segala rupa kan meureun ngan jelema teh ulah ngomongkeun agamanya ya mah ulah ngomong aya mah ngomongkeun prasejarah ya mah. Misalkan ngan karek aya 2 jelema gitu. Berarti kan geus gede kan. Atau ti leuleuk ti bayi heula nya. Kan teu kan. Ya leutik heula tuh mah langsung Oh, gede. Nya berarti pas bayi modal geus kieu nya. Nges langsung di. Langsung. Ngariung. Tah, mun kieu kumaha? Gitu. Di onang ieu dukun pasti itu teh. Kapan sato oge modal heula mang. Urang teh berburu teh pan sato teh aya modalna. Jadi urang teh kan geus mengenal oge. Ngan teu ombe sato mah. Zaman baheula emang ombe. Tah, saha nu Tahnya mimitian? bener. Mun erek pertanyaanna saha nu mimiti ombe? Ombe bener. Sana mun hitungan di luar negeri kan teu ombe sebenarnya mah. Nya bener. Saha nu mimiti Bener. ombe? Bener. Saha nu mimiti modal mah. Bener saha nu mimiti ombe. Saha nu Nah, eta mah secara kebersihan. Sebenarnya kan Bener. eta mah yang ngebersihan. Apakah awalnya ngan gusek itu bisa eta. di nu modalna tapi kan Sigana mah kieu. Jadi zaman prasejarah tadi kumpulkeun barudak kieu aya permasalahan. Daerah aing teh geus lobating tai. Tah, eta mimiti dikubur. Karena marane modal bari lumpah. Bari berburu kan. anjing juga kuda Bisa jadi bang eta mah. di mana we Daerah orang jadi tak asri kan. Orang diskusi kumaha sangkan dibersih. Mana kamari keur ngasah tiba-tiba modal. Keur kieu jawab parocol. Jigana eta beunah dieueungkeun. Eta pasti mimitina gitu. ya pasti diriungkeun Nah, ayeuna mah ti semet ayeuna pan kudu aya tempatna. ayeuna mah urang tah lamun maneh pikiran sudah heuh geus karasa mules kerebek pindah ka itu. Teu aya ieu teu nu ngarteh. aya ide dah bener ditanya gitu Habis lah itu. cek aing yang menariknya ngobrolkeun tai mah Kumaha lamun saberes modal. Taina dicanak uih. tapi kan cenah keresek baheula mah Dicanak gitu. Terus
Terus setuju karena jadi non ngerti bauna pindah ka imah karena leungeun. Nya. Oh ge gitu. Bener. So aya ide nu lain tuh. Sampai aya ide ngubur. Bener. Sikeuna mah kudu dikubur, jelema ge dikubur bauna leungit. Leungit, kubur. Cek Kang Aep ti ente tilu kumaha? Cicing we tuh Kang Katanya Aep sempet sempet debat heula dikubur teh. Bener. Bisa jadi. Heeh. Jadi tangkal Tangkal tai. Kelasna ieu kade. Bisi juga biji-bijian aneh. Ditanam deh kayak aneh jadi tangkal kebun tai. Wah begitu ibu. Eta teh debat deui tah. Debat deui. Debat deui. Cek ke pasar kota, Kang Aep ti ente tilu cicing we kunaon? Busiat maneh. Saya nggak bayar. Saya nggak bayar. Aya nu mere ide, sigana mah kudu dipalidkeun kan gitu. Tah, heeh. Dipalidkeun. Atuh berarti kudu ka kudu ka Ka sungai, jauh perjalanan. Lamun keur misalkan keur berburu terus mules, wah kudu ka sungai heula buruan, Kubur leungit. kawan buruan keburu leungit gitu. Nya anu dikubur, mata kan baheula anu dikubur, anu di sungai oge kan. Heeh. Terus kadieunkeun mah ya pacilingan, geus we ayeuna mah nyieun balong yang Nya, modal kadieunkeun mah kan. eta Tapi kumaha ieu taina mah laleungit. Pelakan lauk. Nah, tapi kan jajan pelakan lauk teh berarti kan kudu apal heula bahwa si lauk teh dahar tai. Berarti eta di sungai abi kamari ninggal aya lauk, makan cai. Tah urang pelakan lauk. kita jadi ngagorowok. Abi gaduh solusi. Ti tukang. Itu. Oh, sok mana Iin. Jadi kamari teh abi nyobian ide ti Kang Aep tadi sini. Di sungai. Tah pas abi micen di sungai teh cenah. Si podol teh diakan ku eta, Gurame. ku gurame cenah. Terus anu ngagorowok, anjing aing dahar gurame kamari tah. Saya dahar tai. Tapi emang di si Jawin cerita si Jawin kan gitu oge nu di pedalaman. Heeh. Jadi manehna non ngilu modal, terus aya nu mancing kan. Bari mah saya modal teh. Terus eta disuguhan lauk. Anjing. Terus teknologi kan berkembang. Berkembang. Otak manusia akal oge makin berkembang, muncullah teknologi pacilingan. Pacilingan. WC. Nges pernah ieu Can. Aduh urang ponganan tempat teh. Nu jualan coklat, Verte atau Verve nya. Oh iya, broklat yang pencahan. Oh lain. Jadi main teh jualan coklat mahal. Tah, ternyata nu kadarinya tehnya lain mereuli coklat teh. Nyobaan WC nya. Nah, Karena WC-na canggih. Pencetannya loba. di seblokna ku coklat. Aduh. Jadi WC-na nu teknologi Jepang teh jadi tinggal mencet naon bisa panas, bisa Oh, ieu. jadi pas orang datang ka dinya ge si WC-na teh haneut. Si tempat ieu teh cek urang teh ieu lila teuing itu diukna. Teu bodolna loh. Jadi haneut gitu. Di mana itu teh? Verte. Aing Itu di maksudnya di Bandung. Di Bandung. Jadi emang tempat eta teh rame wae, tapi ngalantri di WC. Oh. Jadi yang non disebutnya non experience, pengalaman. tapi euy pu eta aing modal gitu. di Kempinski eta anu hotel bintang 5 Jakarta paning pencetanna kan loba alabatan organ tunggal sia. Karena bahasa Inggris deui nya aya WAM, aya naon pokona mah hot. Ngeus modalna maka teh gancang. Tah solusina ya kumaha kan mun mah tinggal face mah blok geus Blok gitu gitu. mah aya nu kalulu deui. Asli sia eta. asli, Aya tiba-tiba di sisi siu wah di si aing deui pu. Aya nu di sisi terus aya tiba-tiba keluar haseup pus wah ini eta lieu eta Keluar haseup keluar haseup aya diduruk. lain ujug-ujug haseup we keluar wah cek aing eta canggih Kempinski Eta dileungitkeun ku sulap. Set. Jadi, si China ge macam-macam sempotanna teh aya nu menyebar di sisi gitu. Aya nu langsung ka liangna Ya. gitu aya Oh, macam-macam. pilihanna eta. Kayu ya kemajuan teknologi. Teknologi tahi teh tapi Ih. Terus aya oge nu ieu teh naon nya lamangnya dengan leungeun kieu. Teh aya leungeun kieu. Ngomeha. Ngomeha. tapi naon sing karena ta eta balik Bari nyarekan teh. Nih dolewak kieu aduh. jelema Bung Harma modal ge hayang nyaman Asli. eta matakna dijieun lah eta Tapi sanyaman-nyamananya. tapi bule mah sebenarnya orang basa keur naik ka Rinjani mang. Di Segara Anak, jarorok mang. Di mana wae Di mana modal? wae orang naiknya. Macam kan limaan orang yang baturan naik. Goblok. Cek sa. Baturan. Naon euy, tinggal we sorangan.
Dia pas naik teh goblok. Mau ngomong. Yang pas naik mang dia tai hanut kan. Ngebul. Goblok. Kalau itu tinu pembahasan Ramadan nah jadi Cuma yang Karena menarik orang- ngomongkeun tai mah, menarik. Bisa 2 jam. Anjing orang pernah mang camping Hmm. di jam 12 penting nepi subuh ngobrolkeun tai. naon kudu ngobrolkeun. Teu kieu we ge naon sok nu diobrol Matakna. Tadi wae can ka jawab Naon? anu pertama omeh saha. Oh, jauh. Kan karek aya ya Karek kacelingana. karek tepi solihin yang aeb kan. Ieu ide dasarna teh. Nya eta mah karena bahwa ieu teh kotonya kudu dibesian eta. Aya anu ngaganjel. Tapi orang Sesuatu. masa irahnya ningali di nu threading di nu Twitter. Eta ngomongkeun bule. Jadi cenah bule-bule teh loba nu awakna bau teh gara-gara nyaeta si Tombe. Tombe. make Make tisu. tisu. Jadi aya kene sesa-sesa. Oh. Pas begitu kawin jeung orang Indonesia, kan si pamajikanna geuleuh meureun kan. Dicarekan wae akhirnya make cai. Terus jadi ngarasa oh bener bawal orang jadi lebih bersihnya. Heueuh cai teh. Tigar-tigar teh nya. Tapi bisa jadi nu mimiti ombe sanggeus datang agama. Nya. Oh, Bisa najis, jadi. najis Itu bener. karena agama kan kabeh agamanya apapun itu rek Islam rek. Pasti kesucian kan nu di Ah. jigana gitu. Tapi teu Tapi bener. Orang pernah nonton dina Twitternya. Jadi aya nonton na Twitter. Nonton naon anjing di Twitter? eta non orang Arab guru agar ngajarkeun budak-budak nanti cara modal nu bener. Ternyata aya sunahna. Oh, iya. Urang karek apal seumur hidup urang 37 tahun hidup di dunia, urang karek apal cara modal nu bener. Urang apa? Kumaha tah? Non ditumpukan ke kaki yang kiri. Bener man. Bener kan? Bener. Bener. Kumaha ditumpukan kaki yang kiri. Jadi kan kieu cing ogo. Hmm. Jadi murid teh kan loba cobaan maneh salah takol. Lalu banyak kan datang teh kieu terus aya nu kieu murid ngaco cenah cing guru teh. Tah nu bener mah dicantoan ku guru teh jadi kieu tah. Tah, Taunya. Kieu. tumpuan kan nu kiri. Ieu teh langsung borobot. Meh keluar. Jadi teuing ilmiah namanya, da pasti aya ilmiahna. Tapi ternyata lain ngayakeun maksudna ternyata di Islam mah teh bukan ka bab modal. Sadetail eta. Jeung teu meunang deukeut kan si klosetna teh. Deket jeung irung. Coba teu menang deket. Pasti tidak jauh. Dia kudu jangkung, mang kudu rada jangkung supaya teu non begitu Cerot kan kieu kan. cerot suku. Bener. Bener. Klosetna mah. Teu menang deket. Nyata menang berarti mana ngagoler deh hadap teh. Iya bener. Ternyata ya eta na aya sunahna karek apal urang selama 37 tahun karek dan karek dipraktekkeun ternyata bener. Kan anu menyebabkan salah satu non ambeien teh adalah non Mengejan. mengejan. Ngeujeun bener. Ngaheujeun. bener. Ngaheujeunna jadi dipaksakan nah bekeun kan nongtot jadina Ya, teh. bener. Ambeien teh ternyata mun kudu kitu mah can pati mulas ge ngan karek cingogok kieu ge borolo. Oh ke kirinya. Ka kiri. Sosialis Apal, berarti. euy. Apal urang. Aduh, sosialis. Jeung mun kidal mah gampangnya. Aduh. Palingan si Messi teh ambeien anjing. Tah. Kidal. Lain kan najong, urang udah tai teh di juggling. Mana emang modal digabret aja. Palingan Kemana karep, Tapi pengetahuan eta bisa eta apa kan. Nah, fun fact. Soalnya apalagi lamun geus dioperasi panun. hah, operasi panon. Memang dioperasi panun katarak atau naon, teu meunang ngaheujeun mah bisi keluar. Oh, nyata dia. Aneh juga komedi Hongkong anjing. Komedi Hongkong kan gitu. Dipecau. Bunuh aneh-aneh. Tapi bener kan babeh urang harita dioperasi panun. Lamun modal dicek dokter teh mun modal tong babeten. Salat teu meunang ka sujud. Oh. Bisa rag-rag panona. Bisi karena kan ieu can-can bener gitu. Kan sujud jo. Murah. Salat teu mun teh sujud. Diasupkeun deui. Diasupkeun deui. Teu keluar ti WC teh geus kelan kieu. Nyadak naon ieu panon. Cek indungna teh. Teu meunang batu. Cek momen eta bener batu karena kan ieu Nah, ieu non. agak mengejan gitu. Batuk bersihin oke berarti. Wah, kamu bersihin mah duana na. Ngagorolong ka ditu. Mata. Aduh. Batak bener dan. Bersin kan teu bisa bari beunta. Heeh. Oh nya. Nya eta. Ada gitu. Aya teh nu Nya. masuk, aya teh nu mana? Abi bersin. Oh, teu bisa. Nya bener. Bener. Karena bisa jadi si Bola matana bisi keluar. Eta geus dioperasi panun kade. Kade eta.
Berarti nu di Ciceno kali itu kabehnya badak di Ciceno badak operasi. Dari bebeja misalkan salaki bebeja ka penjagana. Mah omat bisa di mah mun bapak hayang micin. Punten bisa naon gitu Pak? Betotan kumaha mah. Bapak teh kumaha? Itu betul. Pulutan aja. Tiga gelasan. Pakai itu gitu. Jika nggak gulung kaset ini. Itu nu diwanti-wanti mah ulah masak anu nya nu lada. Pi nyeri beuteungeun. Itu pi nyeri beuteung. Ya. Kusnu nu ngalancarkeun. Ngalancarkeun. Kan aya dahareun nu ngalancarkeun micin teh. Gedang. Gedang. Ya benar, gedang. Jeung sikina mah Pegeta gitu. Jeung sikina mah mun ambeien teh. Gedang teh. Di gedang. Tuh, Pahit, nu anjing. bener. Cokolot baheula begitu. Dan geus dipraktekkeun ku urang mah. Terbukti. Terbukti hamun ambeien di dahar teh jeung sikina mah. Jadi juga obat teh sikina kitu tah jeung cai. Tapi kan pahit bener. Kan teu digayem. Oh langsung di. Oh, telai buleut. Kan tapi jadi usus buntu meureun. Itu jadi si cenahnya si non si siki-siki gedang eta tang ngalapisan daging nu Si ambeien Oh, teh. nutupan. eta. Tapi kumaha menjadi gedang? Jadi gedang. Itu ini. Kumaha menjadi gedang? Bae teu kudu meuli, tinggal metik di jero. Asna eta teh mun patuangan bureuteu bawa ka bidan. Di USG teh duh aya gedang. Jeung sikina bener tadi. Wah, punten ieu teh. Ini patuangan aya gedang. Tapi teu kena hawatos kamari ge nu ka dieu tinggal itu aya samangka. Anjing si kisah mangga. Tapi emang berarti kan gitu tong dahar jeung sikina bisa jadi camangka. Ya, padahal kan eta bisi non usus buntu. Geuleuh mah konyol kan. Ah, konyol kumaha konyol? Da hese teh jeung sikina. Heeh, kumaha mana dahar Jamu konyol batu make ge sih? hese jamu batu. Konyol teh nu juga ada 5 lain. Lain konyol. Markisa. Markisa. Mah kisah. Oh, jeung urang markisa geus berupa sirop euy. Aya nu, manya teu apal konyol. Nu buleud. Buleut koneng geuning. Di jerona teh Siki-siki. Siki-siki. Hideung, tapi ya. aya buana warna bodas. Aya lendir-lendir. Lendir-lendir gitu. Urang menak atuh da beda. anja. Jadi konyol mah si cangkangna teh dikitukeun teh penyol teh sirasnya juga konyol. Penyol. Onyang jarang ayeuna nya. Jarang. Jarang heuh, padahal ngeunaan amis. Tapi markisana masih aya, maksudnya sirop markisana masih berarti masih aya konyol Aya. gitu mah. Aya. Markisa Cuma konyol jarang gitu. urang. Markisa teh konyol. Enya. Bener ieu teh. Iya. Dakur mah ABC sirup konyol gitu, lain markisa. Tapi teh teu ngeunaheun nya. Konyol kan. Nah, jika nama awalnya gitu orang Sunda teh. Mana naon dahar buah teh mah sikina hungkul konyol. Lain konyol. Konyol. bisa, Oh, bener. Sunda pisan bener. Sunda pisan di tangan we Sunda mah ieu teh. Namanya cocok lagi teh. Di tangan. Bener, soalnya da aneh ngaranna konyol sok aya beberapa dahareun anu make ngaranna teh ngaran Sunda da aneh. Jika naon? Pisang kan Cau. cau. Tah tapi eta ge istilah cau ge aneh sia. Jadi nah orang Sundanya lamun nyebut jelema nu eueuh kabisa si cau. Tah nah bet disebut cau nya. Leuleus. Hah? Leuleus, cau. Cau tip pernah napo cau ge kieu? Ngadeg cau mah kieu. Itu juga samangka gitu weweg. Cau ge weweg. Henteu cau mah ka jejak saeutik buyatak. Nya lamun ka jejer. Nah, lamun kitu nah sia mah pangabisna juga sawo. Nah teh gitu. Sarua. Cau ge benyek. Tapi di luhur sawo mah. Cau ge di luhur apana? Cau ge di luhur. Jeung cau mah aya jantungan. Oh, jantung cau. Heeh. Ngeunah eta jantung cau. Nya di ieu di pasak. Pasak. Nah disebut cau nya. Teuing heuh. Sok orang Sunda mah gitu. Mun eueuh kabisa teh mana Eta mah masih cau. sangeunahna we. Tapi bener, orang Sunda mah hampir kabeh non ngarana teh kabeh makhluk hidup bisa dijieun empatan. Contoh. Sato geus pasti. Ya. Situ balik anjing. Nah, gitu. Hmm. Balik atuh monyet. Hmm. Si marmot. Kan gitu. Ya sangeunahna. Terus bubuahan eta cau. Si balik cau. Tapi kan nu teu jelas orang Sunda mah. Naon? Ablahu. Tah. Naon sok ablahu? Da pengen ngaran jelema sing balik tuh si Teh Abdul. Heeh. Jika tetangga orang nyebutan teh balik tuh si Teh Arwadi. Salah anjing Arwadi kain teh. Bapada lain. Baik. Gitu. Random orang Sunda mah sangeunahna. Tapi orang Sunda mah wanian tapi rasa ibadah teh babari muncul.
ongko wani tapi rasa iba muncul. Kamari urang meuli buah. 1 kilo datang. Ceu urang teh, "Mang ieu amis haseum?" "Amis, sok cobian." Biasa kan gitu. Oh nya amis. 1 kilo emang, meuli 1 kilo. Tapi imah pesek. Haseum anjeun. Bongkar teh nulen, anjeun haseum. Geus 2 tah. 1 kilo kan yang 4 sih 3 atau 4. Urang datang deui teh ka tukang dagang euy. "Mang naon ieu?" "Buat nih haseum." Encep mangan karek 1 kilo. Tuh mang mah 3 karung. Mang mah 3 karung. Abi teh lu aya gudangna. Gudangna Gudang sungkul. Nah, so. 1 kilo eta. Aing geus arek ngamuk jadi anjing karunya. Bisa 1 kilo deui we. Jadi 2 kilo jeruk haseup. Orang Sunda tah. Kamana teuing ya. Orang Sunda bener tapi lamun ngahina ge lembut. Misalkan nempo nu hideung. Hideung gitulah si kulitna teh. Da orang Sunda mah lamun ieu teh ge atuh ulah lila teuing mun moyan teh. Orang Sunda. Jeung sarkas aya. Sarkas. Majas. Itu si nu hideung teh disebutna si putih. Ngaliwat bodas. Si putih. Menurut tengah hati mah sangka pujian eta. Cing aing bodas. Anu bau ge seungit anjing ih, seungit. Si wangi. Balik gitu lah kan si wangi. Wangi. Ini orang Sundanya, orang Sunda. Aduh. Ting eta non awal mulana teh resep gitu teh kumaha orang Sunda? Orang Sunda teh boga seni momoyok Ngahina. jeung seni ngekeak. Anya, oh ya. Mun ngekeak jelema Jago. heeh. Tapi lamun itu teh bisa dilakukan lamun emang pertemanan sudah deket Bener. terjalin. Entong momoyok kanu leuwih kolot. Taman badminton. Kan malah aing sok ngilu non barudak nongkrong badminton. Urang mah teu ngilu badminton tapi ngilu nongkrong na hungkul, nonton gitu. Aya bapak-bapak awakna teh gendut. Kan karek sabaraha set capek digigir kieu. Baturan aing 1 2 kepret. Sia kalau teh sing sopan. Goblok. Anjing gitu. Bener lah mun can kenapa teh mah ulah euy. Ada gitu teh. Kecelakaan. Karena beda rasa oge. Bener. Urang kan wani kitu kieu karena geus deket. Nyaman ngarasana ya ada badminton bareng, nongkrong bareng gitu. Anjing bae bapak-bapak teh atuh. Si bapak teh aing teh sakrap eta jeung maneh. Asli. Jeung nu manehna keripuh meureun kitu-kitu 1 2 3. Gaplok. Si bapak Sopan sia teh. si bapak teh. Kalau bawa mun kolot nyaekan nih anjing sing sopan geus. Sakitu we. Bae make ieu kayak ieu teh nya. Mun teu ngepret nyiwit beuteung teh geuning. Heeh. Kan geuleuh teh. Terus orang Sunda ge tapi sadis menurut orang. Bapak apal teu di Sublim. Gitu. Anjir teh lamun ke taraweh Urang mah disebutna disutun. sutun. Sublim. Sublim. Udah di urang mah disutun. Ini Sublim. beda ngaran hungkul gitu. Eta Sarua. pas geus nepi asup teh sakieu. Keruku kan biasanya atau kersujud. Duh, anjing, ya kumaha saya kata pas. Asup sakieu. Da mainna teh dicantut. Gue eta mah. Asup aing sakieu. Oh pokoknya puasa mah emang sih. Bah, bahasa tarawehan pernah di jailan naon? Pernah di jailan ke sujud. Di Sublim. Lain, dibetot suku jadi kieu aku anjing. Kok boleh ya? Gitu. Terus ieu tah non taraweh mah nu. Jadi kesalah teh kieu jo. Kitu apa teh? Kegituan heurina teh. Tapi ngajieun seuri euy. Lamun nu ieu tara kegituan dari kitu. Atawa Politik tapi. Heeh. Asal kitu unggul ge. Bodol cik urang mah. Atau kerusum Smackdown mah nu ngagoler nih kieu tukangna suntrungkeun labu. Anu paling non, ngaran teh, anu paling simpel mah pas tahiyat dikit. Setan Setan. Kemari mang urang tarawehan mau ala urang kan Berarti kene. ketika keur baung-baungna tah keresep ulin tarawehan teh kukuleran di hareupeun sajadah urang pas imam walad dolin amin ala urang babi
Aing sorry. Aduh. Nah, Soalnya laut. Babi. Anjing namun babi. Tina sekian banyak kosakata kemana babi. tiba-tiba babi. Keresep ngomong babi kan si Fasya boga boneka babi. So keresep ngomong babi. Peggy Pig teh nya Peggy Pig teh budak mah kenal aja Peggy Pig. Bau babi, wawa bau babi gitu. Ternyata amin babi. Aduh, Tapi sangat gitu mana ngomong bau babi, wawa bau babi gitu teh. Atau ngan babi itu mungkul. babi unggul. Oh, tapi itu kabarnya mun bau babi, wawa bau. Berarti kan cek no kiri kanan teh. Sieun dah babi gitu. Beda sholat. Mun keletik mah orang pernah ieu euy. Non keur usum Smackdown zaman orang SMP. Jadi sanggeus beres naon teh? Kuliah subuh. Geus narulis minta tanda tangan ka ustaz sagarupa. Hareup keur usum Smackdown apal triple H teu? Apal? Smacknya teh kan pedigree tuh Oh, gitu. pedigree. Gitu. Nya. Tah, ieu aya anjing tolol lah baturan aing masih kan. Ngaranna Ardi Rizky. Hey. Ardi Rizky akhirnya jadi guru kan lamun jadi geus numpukeun saja dah Bodoh, ditumpuk. mundur pedigree mah kan, tetep gitu, di kitu. Kajadan geus siap di dieu. Jadi kan kuduna mah ti dieu ka sajadah. Ya. Ieu mah ti dieu ka tembok. Aduh, Jadi benjol. benjol anjing si Valen. Inungna datang. Goblok kan. Bahaya. Anjing eta pedigree keur usum eta terus ieu non dedok bottom, sajadah tumpuk. Ieu if you smell banding dag gitu baheula mah. Wah, nu adik eta salah lagu eta kan beuleun flash disk. Mun takbiran mah kan biasana mun sekajam peutingnakeun geus make detail eta. Flash disk na teh nu babaturan urang eta kan nya. Diisiana lagu Smackdown. Oh, emang aya kompilasi sealbum anu lagu-lagu religi eta. Setelah eta aya buat Smackdown. Kabagianna emang pas anu eta mah lila mun dina ti jam 2 nepi ka jam 4 jam 5 mah masih aman keneh lagu. Pas edek salat Id, tiba-tiba ada TK anjing. Anjing. Eta mah geupeut. Makanya kayak salat Id geus aya teng anjing ada TK. Waduh, ya imamna Undertaker. Bari naik kali ya. Bari naik kali ya. Jamaah Saladin. Kalau sampai nembe dongkap. Anjing kan. Udah TK anjing. Ada semua yang di belakang jangan ngobrol kalau tidak saya cok slap. Terus pul eta lain anu kan balik deui kayak pulsa album eta kan geus kitu lagu Dayok, lagu Chris Benoit itu lho we. Ganti. Anjing. Kacau eta Smackdown euy. Tapi bener kan puasa tahun eta keur zaman Smackdown Ku ramen Rusak eta. Smackdown euy. Asli. Rusak eta. orang favorit pisan Debra anjeun baheula mah kan. Terus si Sano 100. Tristatus. Terus iya oke naon jadi kan sacan mulai teh sok aya videona heula geuningan kan dina PSG teh. Sok milih ieu urang mah Val Venis. Val Oh, Venis. ini keseksian Anjir, eta. gituan teh kan Anduk heeh. Tapi emang orang kan di suci Undertaker mah. Oh nya disebutna bener. Tapi ka aya nu nelponan mah, tapi ka nelponan ka urang. Nelponan. Meta pangcok slemkeun. Henteu pek teh manehna teh jigana punten nya ieu jigana berkebutuhan khusus. Oh. Nelpon jam 12 peuting. Jadi nelponan tuluy, si cai teh lila diangkat ke urang, urang keur sare. Halo. Halo Kang Kamal, ini bener nomor Kang Kamal? Iya, Cai. Saya siapa? Poho deh ngaranna Andi. Ini Kang saya teh mau nanya kenapa Undertaker enggak jadi berantem ya sama si Brock Lesnar? Kan ini tanggal segini ya. Teuing anjing aing kudang sare. aing lain geus mehon anjing Atas nunggueuskeun. akur panginten gitu. Nunggueuskeun Jadi kemarin manehna pencinta Smackdown. Kali urang Undertaker kan disangkana urang Perwakilan. Disangka Undertaker asli. nah Bahwa ieu perwakilan tim WWE ya. nah Undertaker jeung Brock Lesnar. Brock Lesnar ge teuing nu mana aing cai. Favorit. Smackdown favorit. Nah, orang pada nonton. SMP Ya, urang attitude mah edan eta pisan the best ngefans eta. pisan urang. Attitude era orang Itu nonton. di WWF eta. The Hardy Boy. Hardy Boy, Si Mankind urang. Oh main Mankind. kayak ieu nu make Kaos ieu. kaki. Mick Foley, Kayak kaos Mick kaki. Foley. Teh matak areleh teh karena kaos kakina kan bau suku kan. Bau. Ya meski anjing wah pisan goblok. Bau suku. Dadel. Kan tapi mana bulan puasa bakal bisa tag moal.
Karena lo bener nanyakeun. Kan Anjing ini cadel. steak kotakna. Ente ya kan orang rencana kan di si Gusman unggal poe Kemis. Jangan Erek live streaming. live streaming. Jadi ka dulur-dulur oge nya ulah hilap ke insyaallah tiap hari Kemis di jam 5 nepi ka buka gitu. Orang live streaming. Ulah poho gipna. Oh nggak buka gift. Ya, sawer. Sawer. Oh. Misi rek nyawer. Orang juga tidak bisa. Tah, anjing sok mereka klarifikasi mah teu nanyakeun wae. Karena aing bergabung dengan Leslah Entertainment. Entah. Yang lebih menjanjikan. Entah. Anjir. Jadi dia pecenongan, di itu lebih itu pecenongan soalnya euy. Jadi aing bergabung dengan Leslah Entertainment jeung si Bila Silasti. Di ditu mah ya manajemen. Aya di ditu euy pukul Di euy. ditu mah. Nah, jadi non jelasnya ya buat para Tapi mun penghuni. yang Keur bisa. teu bisa mah nya bisa, tapi teu bisa mastikeun. Jadi Anyun Cadel mah adalah sosok cadangan. Lamun misalkan keur bisa datang, lamun teu nya berarti keur gawe. Mun teu bisa tong naranyakeun wae lieur aing. Lieur. Oh baru nanya kan? Loban nanyakeun. Fans Anyun Cadel teh. Fans Anyun Cadel. Militan mang. Naon ngarempetna naon? Anyun Kadut. Anyun Kadut adalah fans dari Anyun Cadel. Kadut Lisius. Kadut Lisius.